badai tumaros dupi kampung tumaritis teh leres ieu Bapak. Sumuhun nun. Leres sumuhun. Nuhun atuh. Tepangkeun yang pribumi. Dupi salira teh saha ngaranna? Upami di persanten Masim Kuring teh Ki Sabda Palon. Ki Sabda Palon. Leres. Atanapi Semar. Saha? Mari kita lestarikan nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai pesan moral tinggi. Atanapi Semar. Saha? Semar. Loh, luas euy. Neneh nama Semar. Sumuhun. Aya eta anu tukang Pun anak kita. Abdi Komar sih. Cepot sanes Komarna sia teh. sama bodoh ketemu teh. aya itu nu tukang Abdi Parto. Aduh. Anu sok dina bala-bala. Anu sok dina bala-bala. lain bala-bala ngelaba gitu na sia teh. Jual gitu pistol teh. Benar itu Semar. Sumuhun. Geus pangi ngaran Semar eta geus pangi eta ngaran Semar geus pangi. Kawas nu atoh papanginjem bapak dewek teh borek lagi Jika nu bunga boga hutang teu sugan nginjem duit ka bangkrut. Nah sapertos nu atoh kulan penak sareng pun bapak teh ih lain atoh deui Bogoheun meureun. deukeut atau kumaha Maksana naon? Atara bade dudukun. bade tetaros jika nama Pan ieu teh paranormal kulan. kamari oge. Tu geuning ngida pantau lambangna ge Semar. Ngan boga hutang teu mayar. itu ieu teh Sumuhun. salaresna mah lain atoh deui kaula teh neangan ti tadina nanyakeun mana nanyakeun ka jelema geuning sohor maneh teh Mar teu bireuk tu kaitu kakainya ti parapatan ngetan berasa cenah kadinya kitu Maksana oke Mar sabenerna mah sumuhun. kaula teh boga nagara ngan eta nagara teh dina waktu ayeuna teh keur kaserang ku rupa-rupa kajadian bancang pakewu bancang pakewu harengheng ku dedengean. Leras. Ya cek degerek dudukun. Menta ubar meureun. care katupak Nya mati atuh da bapak dewek we. Kamari ge aya nu gering utah getih menta dimanian ku bapak ayeuna dimanian isuk maot. lain batur-batur teuing dilakukan kolot Nah, ieu mah anak-anakan. nanti dinya nyebar nama kami Tadi dinya nyebar nama ka sohorna teh. iklan tak pada ngajung-jung Nu bersin kamari. Tatama ka bapak teh. Nya. Naon gering bersin tatama lain jelema bersin di dieu. Maksudna mah lain eta. Aing mah. Ini teu ngalalar titing sia. Kudu terarah lamun ngabodor. tepuk judulna teh Buku judul saya teh nyari. ai ka batur mah bisa Pugu nyari tak nu bersin. Dah menang bejati nu benang dipercaya sumuhun bisa waluya nagara bihara-biharinya bahara-bahari sumuhun asa di alun-alun eta nagara teh kudu ngaruang utek jelema. Waduh kudu ngaruang otak jelema hei teu salah utek naon sih boa utek cepot ai amit-amit disikat sia kuing. sarua nyebak Lu bicara macam-macam lu.
Jika nunggus mung babarengan Emangnya gua itu kepala sapi atau kepala marmot. atau kepala marmot? Tak itu utek jelema leres kedah di ruang ya, tapi tisaka wayah jelema saha ainu kapenta teh utek Semar Badranaya ulu aya anak acan cicinge tuh tunggu kang koseak lainnya nah di dunia menirupa-rupa kejadian Aneka ragam sebutna ge meureun. eta dina patroli we dina busur Wapoe enggak. anak diperkosa bapakna gerapek pikir ku siling bapakna dipencit ku anakna aya Ngapoe saha anu teu ngeri ninina ku incuna dipaehan ku tararega ayeuna budak leutik umur 3 tahun diperkosa ku nu gede Masya Allah Gusti nu Maha Agung harengheng na dunya nya kan. harengheng dunya ayeuna leu Yang tengah rasa dosa gini. awewe mesin orok nah da lalaki jeung lalaki Indomie sodomi belum Lain Indomie jauh-jauh saja budak merkosa kolot diperkosa ku budak diperkosa ku kolot nya budak diperkosa ku budak aya nu kolot kekereuweut ka budak tak kitu bar jadi wayahna we kaula dongkap ka dieu teh hayang sabaraha juta digentian ku kaula ye duit keur turunan anjeun 7 paturunan moal beak asal eta uteuk keur kaula wayahna rek dibongkar ayeuna aya anak nah pira uteuk atuh kanyabikeun nya gentil bapak mah ku kue Bogo dan tetep pakaian nu dibikeun. kawas nu lieur sia teh mengker bapana mengker da sim kuring teh aya nu boga tah ieu nyangakeun kapun anak sagala rupina diajar dewasa jak sok kanya ngomong bisa Tanggung jawab. ai dina seueuhanana mah bisa wae aing mah nya mana teh anakna nya muhun bener muhun ngaranna cepotnya cepot kira-kirana eta uteuk bapa maneh dek dibikeun moal uteuk pun bapak ulan sae dibikeun wah cenah pira nu kitu Ngae gitu nya si Doraka mah kitu da cicing da sagala rupa ge kudu malapah gedang atuh Ngae gitu kan. sace cicing ngaran Tapi aku rek tega. daya maksudna sagala rupa oge jadi kumaneh dibikeun eta otak sumuhun mung abdi teh teh aya kaprihatinan digentian hayang sabaraha juta duit ieu teh moal tiasa digentosan ku artos kumaha Bisa disisili sim kuring teh melak peutuy heeh eta peutuy teh nepi ka ayeuna unggah penulan marurag wae jeung hileudan wae deh. jeung hileudan wae jeung kolopetong we kabeh puteuy teh tah kitu heeh hanas abdi teh kababaturan dikumpulkeun ngalap peutuy efek datang ke kebun putih teh hiji we geus garing itu menera abdi kababaturan nya kapaksa we abdi teh api-api teh eling digarotong ke rumah sakit gitu terus tah abdi teh tatanya ka ditu jeung ka dieu ya bisa cenah peutuy maneh bakal buahan bakal leubeut tur bakal ngahasilkeun eta puteuy teh tapi ieu teh wayahna dihanapeun akar peutuy teh kudu nuna otak buta
Enteng atuh. kudununa otak raksasa. Enteng ban enteng Buta naon anu kumaneh dipenta naha buta dayan naha Nah, buta dikira. naha buta maga. Hah? Nah habu tati. pokoknya mah buta buta anu notorogan Buta notorogan kumaha? buta nu teu gablek pucus Buta pika sebelen. buta pika sebeleun Urang mana gitu. buta pika geuleuheun Urang mana tanyakeun. ngomongna sok ka mana karep teu pika hartieun batur pika pusingan batur Ayo penuh ngomong hayang menang sorangan. hayang ngomong hayang menang sorangan Gede hulu buta lagi. gede hulu butana teh nya Buta kayang di Karoso. lamun aya kahayang teh ti totorosol dibelaan siku kiri siku kanan Urang mana butana? ai butana mah tos aya di dieu Oh, sok atuh ku urang-urang pangdewakeun. sae Sing tuduhkeun butana mana? da namanya teh palih ditu tadi teh Ari ayeuna mah pindah ka mana eta? Goblok. nah makin deungel Aing dipenta otak, heuh kurang ajar sia. Atuh modar beneun aing. ambek tah sarua dewek oge kitu Apa bedanya? sarua da eueuh bedana atuh Dari kapal. ente dengan saya itu sama kan Manusia kalau makan garam gimana ya asin saya juga asin sama kan? sama kan kalau makan gula ya manis saya juga manis tidak pahit tuh kalau tidak makan 3 hari apa namanya lapar saya juga lapar Beres tekan. biarpun ente dengan saya beda di mata tapi ada yang samanya di hadapan Allah semua sama rekep deng papak sarua tidak dibeda-beda rasa mah tidak ada perbedaan. Nah mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan didinya geus ngudag ilmu kemanusiaan asan Nyaho aing teh nyaho ilmu nu kitu. nah belajar dong belajar dikit-dikit di negara saya negara Amarta satu-satunya negara yang punya falsafah adalah negara Amarta yaitu lambang keagungan negara namanya layang Jamus Kalimusada. Nah itu dia. Lambang ini bukan hanya teori, tidak ditaruh, tidak dibikin papaes teu dituna dina etalase jadi papaes wungku jadi teori wungku tapi wong Amarta dengan kenyataan di situ ada ketuhanan yang Maha Esa di situ ada kemanusiaan di situ ada peri kemanusiaan bukan hanya teori Tadi lah badi sok. Lamun di dinya tengeunah dek kumaha ayeuna? Waing di podaran. nah tong ngarepotkeun date di podaran ku si laing oge dewek mah bakal modar Emangnya lu kagak takut sama gua? Ini gua kan besar. tidak takut besar masih besar kekuasaan Tuhan daripada kamu Tidak takut mati. tidak karena akhirnya yang iman yang tidak iman yang kurang ajar yang bagus amalnya semua mati betul. Nah, Sekarang gimana? saya membawa pasukan. Silakan pasukanmu datang ke sini. Saya tidak akan lari sampai mati membela orang tuaku. Tidak takut. Kurang ajar siap. Memangnya saya dari dulu kurang ajar. Coba saya minta diajarkan oleh kamu sampai di mana? Di luar. Oke. Siapa yang takut? Bangsa urang anu sasatna. Heeh.
urang mah di Jawa Barat pan panai Jawa Barat mah Siliwangi mata Gatot Kaca teh ngagerem di dieu meuning di Jawa mah henteu ngagerem paling di Jawa mah yoy tadi urang mah Gatot Kaca bibat teh tah naon nu ngagerem teh mau tak gitu nya mudah-mudahan urang sararea salaku warga masyarakat sing sadar teh sadar bernegara, sadar bermasyarakat, sadar beragama, sadar bernegara da ieu teh negara urang keur urang hak urang wajib dibumulai ku urang hasilna tepan keur urang-urang keneh nya dina widang keamanan teh pan urang oge boga rasa tanggung jawab salaku warga negara. Polisi aya siling oge cing jadi polisi di imah teh kumaha teh maksudna heueuh na ari nulakan panto jeung janela rek nitah wae polisi meureun kudu tanggung jawab urang tah nya kitu marukana ulah lalawora deui jadi warga negara homo pemuda-pemudi mepan aya satahun sakali sok ayakeun sumpah pemuda sok dipieling naon pangna nepi ka disalahkeun ka pemuda apa eta teh tanaga teh anu pasti kene beula kasenteng teh pemuda disebut ge tulang tongong negara cenghar keneh otakna beula kasenteng keneh jadi di mana aya naon-naon negara teh meureun pemuda teh kudu tanggung jawab sararea pek ayeuna aki-aki nu geus tokroh da mau bisa perang lamun teh mah aya serangan di luar negara gitu nya nini aki-aki tah pemuda andalan urang sararea teh nu matak jauhkeun tina narkoba tah eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna dialah heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah ekstasi magadon inuman keras na taleler itu otak kade jauhkeun nu kitu nya mudah-mudahan atuh udah ayeuna teh geuningan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung gengsi cenah lamun teh teler teh nya itu eta tina inuman can tina kahakanan can tina pakaian budaya-budayana teh dilelepkeun ka urang ai di urang jauh dirontok we deui nya oh iya ayeuna mah pan baju urang sunat teh geus ku ieu we kudu ngadu domba baraji hideung make ikat panayagan padahal sapopoe teh pantes urang Sunda mah baju hideung pangsi grepek make ikat da urang Sunda gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae dulit teuing nu urang lain ulah make pakaian anu lian eta we geura pakaian budak awewe gadis geuning calana merecet geuning baju semet bujana teh kadeuleu geuning can ayeuna PCD pornografi porno aksi wah dicekok ge aya aturan budak karek SMP oge tamat SMP aya diintip teh ku dewek keur nyeteh nu kitu patuh teh salah bapakna atuh nah der disadiakeun fasilitasna nya sadiakeun mah meja belajar ulah bebas teuing budak teh di imah teh ieu mah kumaha atuh da PS
poho karena budaya urang megerinya jeung eta investor asing deh anu usaha di urang padahal kudu adaptasi teteh jeung budaya nu aya di urang ari usaha mah di urang aing ngadon hirup mah di urang kumaha atuh dina cangkang-cangkang ciki gambar cepot aya oge dina truk nih para renyon gambar aing aduh dina black kurupuk atuh dina cangkang ciki dina cangkang hoaci atuh gatot kaca dina cangkang ciki pantas gininya anoman gitu yang mau kumaha itu udah Power Ranger keras sakti wah Satria Baja Hitam Doraemon nya Tinky Winky lalala gitu nih aiku kitu nama euy tong boro anak batur anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek goblok ja anak aing aduh ampun ampun Gusti ngomong teh bahasa Indonesia we da kana sunat teh Bapak makan apa sih sing teh peuyeum apa itu peyem gitu nepi ka teu wawuh jeung peuyeum teh sih kurang ajar aduh makan apa Pak pakai daun katimus apa itu katinggang gerapek pikir ku silaing dewek keur dahar we nguas coet ngakan karedok makan apa itu Pak cing teh karedok apa itu korodok wah padahal deuleu martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak pan bangsana bener nya budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban sok ari budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerahnya eta basa moal aya deui nu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusia basana moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana tuh urang Batak urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun basa Sunda rumah sama di dieu tuh Bapak Komandan Bapak dan Lanud bahasa dewek tadi datang teh wilujeng sumping Pak aduh ngeunah pan eta teh saling hargaan nya sabab naon pangbeungharna bahasa Sunda mah deuleu tina dahar wungku dahar loba teh loba basana dahar tuang nyatu lolodok mam tetegek lolodok ngawadang daang loba eta teh aya ajangna lamun apa mah sabab ceuk bahasa ceuk unak usuk bahasa abdi keur neda bapak tuang tuh hari bapak aya nuju tuang abdi kira nembe tetos neda bade ngiringan atau tuang teu ulu itu domba aing keur nyatu kana domba mah teu kasar aya yang mah tukang domba urang Sunda duh cenah itu tinggalin di mastaka domba tuh kitu kana domba huluna we
kurang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta tong era kasar da basa cek dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba teu kasar lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mas taka domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun nya itu aya teh unak usukna euy nuju ngagule mastaka domba gitu sirah keur urang keneh keur pribadi teh mah duh nu mawi euy dewek teh dola sirah teh rada leneng ieu teh tetep ka domba mah hulu nya kitu ngamumule basa teh deuleu alhamdulillah pan ku aya nami eling ka 60 tahun ieu TNI Angkatan Udara anu disponsoran ku jarum coklat jarum nikmat tapi kadewek mah eueuh nu mere jarum oh. Aduh jeung itu aksara naon teh teu dina kapal plastik teh mejo hah mejo pamajikan aing kamari can mejo nge atuh tamang ngejo oh tos digentos aduh alhamdulillah nya tepang ieu sareng Bapak Letnan Kolonel Soekarno Bapak Mayor I Made Hartawan Bapak Mayor Juwardi Hidayat Bapak Kapten Samsul Komar sareng ibu-ibu Pia Ardia Garini sanaos bari jeung lungsur banyu tadi banyak ye rezeki teh timika ieu sabaraha juta urang nu bakal untung ku ayana hujan eta kula boga rasa rugi nya Pak Haji Rahmat sareng si etehna sumping ngintun jeruk nuhun muga-muga cing langkung majeng usahana Pak Lurah Wilson iya hah Pak Lurah Wilson di Jati sangkan urip badai nyalon deui badai naik deui sok aja jadi lurah deui jadi lah nya didukung didoakeun Bapak Kiai Abah Ence alhamdulillah Pak Enis Patullah Pak Lurah Nandan Cilampeni alhamdulillah Pak Haji Sidik mun segala dikirim ke nuhun nya Pak Haji Bahro aya Pak Haji Mustofa ti Cikodeng Pak Haji Apo alhamdulillah nuhun ulujeng sumping Bapak Haji Oro Ketua HPDKI Kabupaten Bandung Cisangkan sumping Asep Kang Asep Dampak ngintun lauk alhamdulillah Pak Asep Halim eta Kang Risman MC ngadu domba aya di dieu Kang Baran Mantri Baran Raden Insinyur Acai aduh anu sok nungtun doma Bapak Hoan Bapak Hoan mun dicakah cikih ka itu ka dieu dibelaan hujan dibelaan kumaha ngiring ngarojong ngiring ngadoakeun ieu ka Angkatan Udara
Bapak Hoan di Sumbersari nuhun karena kasayan anak muga-muga we eta kasayan teh jadi ibadah nya cing digentos rahmat pitulung Allah yang oge ieu ti akang salaku penggemar domba ngahaturkeun nuhun ka Bapak dan Lanud wireh akang teh dibere lahan pikeun ngadu domba didinya tah minggu oge pansok didinya alhamdulillah da resep-resep teh ngadu domba teu cara baheula mah ngadu domba teh nepi ka paeh geuning daroraka we jelema teh mah ayeuna mah diarahkeun pan dinilai aya juri aya wasit jedak daligdeug domba rontok ku wasit tong ditulikeun urus heula tina meuli 3 juta dewek bawa ka lapang mundur alus reng-reng HD apan geus ti lapang teh ditungtun aya nu nawar 10 juta mah teh ningkatkeun harga apan eueuh unsur judi dalam mun aya judi mah dewek oge dituna we harita keneh oge meureun ningkatkeun kualitas domba kitu tah pan bapak-bapak tani jadi getol ayeuna mangukut domba ngernakeun domba tuluy ayeuna dewek ngukut domba teh pan barudak anu ngalalangur teh bisa ngarit bebersih di kandang nya tur di lapang teh namahan baraya kitu jeung ayeuna mah pan 15 jetrak urus jag-jag keneh mah domba 5 jetrak deui 20 tah dipeunteunna teh antarana nu mundurna hade keberanian reng-reng gitu aya aturan domba geuning mundurna teh dang tingkung deng tung dang tingkung tingkung dang tingkung teh can nepi kana galar mah can eureuning kung dang tingkung geus nepi kana galar teh joblenya lompat keluar tah eta mah domba penciteun nu kitu mah aya tetenya la ilaha illallah dewek boga domba teh loba eta karakter domba hiji-hijina beda di dieu tanda-tanda keagungan teh beuki nemrak deui domba sakitu lobana daun nu saruat anukna teh kitu la ilaha illallah keagungan Allah nepi ka kitu rupa-rupa teteh karakter domba teh aya nu babadug di kandang datang ka pakalangan elehan aya nu babadug agresif gitu boh keur dicangcang di lapangna hade aya nu kitu aya nu babadug di kandang datang ka lapang lain mundur maju kana domba teh Munipi ka sabeuleun mah kitu teh menang mulai 3 juta teh teh ditawar ku Haji Apo 200.000 aduh ampun kitu cada wala euy loba pi kasirieun sia hiburan teh eta kan aya aturan 3 jetrak domba teh alus panu bobotohna teh jong ngareng keneke gitu teh jangan domba mah paeh gitu aduh ampun rupa-rupa aing mah loba pikasirieun loba pengalaman marukana teh nya kitu da wala euy silaturahimna luar biasa nuhun ieu ka Bapak Bupati kasadayana we anu parantos ngarojong kana ayana lancarna ieu hiburan di Nararaga hari ulang tahun Angkatan Udara anu ka-60 nya amin di sana pihak kalayan urang sakantenan keune urang salaku umat muslim dina wengi ieu di Nararaga milangkala atanapi ulang tahun dan Lanud Husein anu ka-60 ieu urang sakantenankeun da puguh urang teh urang kaum muslim mayoritas etang-etang dina wengi ieu teh nyaeta mie eling
lahirna junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya aduh cahaya ilahi teh anu nerangkeun ka urang mawa rahmat jeung pitulung nepi ka urang ayeuna kacepretan ku rahmatna anu disebarkeun ku anjeunna pan ieu teh wayana rahmat anjeunna urang bisa riung mumpulung kieu teh wayana pitulung anjeunna nu matakca oge syukurkeun abeh teu ajab wae nu datang ka dunya aja jadi denge-denge teh atuh da ieu mah ajab jeung ajab banjir mah longsor mah gempa bumi angin tipung baliung lain tipung atuh puting nah ada aing mah yang tipung gitu. Bapak Haji Dani apokona mah grup Panawa we sadayananya Pak Haji Wahyu nya nuhun ka sadayana ya bisa riung mungpulung dina wengi ieu amin ya hatingal para satria angkatan udara regreg malihan akang teh teh kasumpingan tamu ti Perancis bari akang teh ka Bapak dan Lanud oge ka para satria dan Lanud sadayana angkatan udara sadayana bade amit sun bade ka Inggris kaping 25 Mei mios teh 40 dinten di ditu numutkeun sekretaris nu aya di ditu sekretaris AMC Asian Music Circuit parantos aya 18 panggung di Manchester United 4 panggung ti Belanda aya nu menta deui meureun ti Inggris teh ka Belanda heula sakedeung da deukeut tak kitu di Liverpool lalajo main bola teh di ditu kita dek teh da ya panayagan aing di ditu si Owen di dia masih Ewon di tengaranna teh si Berkam panayagan dewek teh mun di dieu mah teh cacing si Berkam teh si Ari alah gitu tadawala euy dengan adanya ulang tahun angkatan udara ini kita tingkatkan kesemangatan tingkatkan dedikasi dan loyalitas tingkatkan kemanunggalan kita bersama paheyeuk-heyeuk leungeun pantai-antai tangan nya hayu lah teu nanaon ha da puguh sakumaha pamunut Bapak dan Lanud cenah ulah dugi ka enjing-enjing cenah ngawayang teh da puguh enjing bade tugas sadayana hari kerja kitu tah saking dugi ka jam sabaraha sok cenah ka jam 1 makanya kitu nya mangga cing teh kumaha pamunut teh abdi mah kumaha artos aduh ampun gitu tah malihan atuh da enjing teh bade kasumpingan tamu ti 42 negara ka bumi akang itu ka Giri Harja ti UNESCO nya ti kedutaan besar UNESCO nu aya di urang oge mahasiswa luar negeri bade ngalongok padepokan nya disuguhan naon bandrek jeung bajigurnya daek heug teu kajeun ieu urang Perancis tos miheulaan ieu sumping nya dolah seuing mah dulur kanya teh dulur ti mana sarua cucungik na ge monyong jeung sia kumaha mun ngartieun moal pangda deukeun kitu oge
dia omongkeun teh kana kaseuri merukan ngabodor mun teh alah salah hiburan aya nyong ah pogo we urang teh pakaulan boga pahlawan ayeuna angkatan udara Raden Gatot Kaca macak dek di lemur tara loba kasusah komo ari eueuhna beuh mah di masjid de cicing adan we aya eta basa bulan puasa di udag-udag ku masyarakat teh naon eta teh kesalahan adan aing salah kumaha aing geus salat asar teh aing teh jauh kerelek ke hees aing hudang-hudang poek aing juga aing magrib padahal pe hujaneun yo cetrek karena pangeras suara aing teh daruas kaburitan yo adan we Allahu Akbar Allahu Akbar ai red kena jam ding-ding karek 4:30 atuh pogo nu ngabuburit teh buka kabeh grapek pikir ku sia sanu teu amak meureun da dewek teh kulantaran era ceuk dewek teh hoyah da ieu mah keur latihan ceuk eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung lumpat ka itu ka dieu dikepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh si goblok aduh ampun aing alah komo zaman Asep Show mangeuning di TPI bari ngabuburit aing teh sangu geus asak 6:30 teh deungeuna aya kolak di teh sacangkir pangirim tetangga nyetrek kana TV teh da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna kieu we lalaju Asep Show ngadaguan jam genep ngadaguan adan sangu geus asak di hareup teh geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak yo kerelek ku aing teh hees ai eling-eling adan keur tungtungna la ilaha illallah korejat aing kokocok we Allahumma lakasumtu teh geuning barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh anjir aing teh hees teh lila geuning atuh puguh we bukan teu saur henteu tah kitu teh kuat-kuatna aing da harita percaya kenapa somat teh percaya sama keluar da atuh da urang teh geus kolot tereh pae heueuh sapanjang dina seni teh lamun dihitung-hitung mah ditimbang-timbang loba keneh dosa puguh we kan kitu ceuk aing oge matak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik da anu bakal ka sawarga mah dalang galawora teh sia nyarita teh nah apaan cek keterangan oge lamun jelema minang tobat tak bakal ka sawarga ai dalang minang tobat minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Pati teh tobat bro aing katipu ya mana sih nggak bodor alah ampun nu alus mah nu lolong nu lolong duaan nyobat di kampung aing ngobrol teh lain cenah euy heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh kumaha cenah euy lempangna masih lain ya kali itu dewek cenah muntang kana tak-tak maneh sakali ewang tuluy urang ngamen di kota
ayo nya di mana geus menang duit geus kumpul urang ngalajo film goblok kumaha dideuleu na sia teh ai heueuh nya teu sadar teh lolong caritana ti kampung teh hoda di gunung cicingna gitu ini teh ngarayap pandai di kampung mah jalan teh nu karing-karing jalan satapak aya laguna geuning ayeuna mah dina Mawar Bodas mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan aya awak rancucut teu paduli ka jeunteung nu penting mah hasil nepi ka tempat anu dituju let ngalongok anu ngora si goblok Mawar Bodas ada yang nu ngora aing mah muni eueuh kakapok sakindak geus diontrog teh alah ampun aing gitu teh lain dongeng lolong teh heueuh caritana muntang ya kana tak-tak anu kita cenyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempan sok gitu tah melengkung pada anu bentak mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah ieu mah nama lempeng we jodoh lah cenah euy naon cenah euy ngageduk didagor cenah euy neuleuh atuh goblok apa daek teh lolong ayo aduh alah ampun aing kana naon cenah euy teuing cenah da gede uluh tangka kalapa cenah euy nah sia nya tangka kalapa cenah pan aing mah fungsi beuntak baheula goblok nah cenah tuh sia jadi lolong apa cacingeun tangka kalapa cenah euy uluh cing cenah deuleu ka luhur ayaan muni keukeuh sia teh ka aing pan lolong aing teh hayang cenah euy cai kalapa duh hanaang wayak ieu mah keun cenah dewek bisa naik na mah aya bisa mah cenah naik ya tuh ngalah kanya daing hayang nginum sok cenah daguan kumaha dinya tadiuk dihandap ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggang bijeng luak liuk mana cenah bisa bogana goblok pan aing teh lolong ai heueuh yo terekel dosa urang mah angsrod di kaluhur kabayangkeun nya lolong naik teu nyaho tangka kalapa teh urut ka bentar guludug dugul di luhurna teh eueuhna naon barang ngangsrod deui kitu eueuhna naon pan jokoleang berag-rag eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan tah geus we hiji euy baru kana kalapa nu rag-rag teh aduh panai bakating kunyeri mengihan maneh meureun sisi kieu teh ngucur tak kana lahunan nu nungguan yo wah popos oi lebar cenah euy suruput we dikajawab wah koloteuy anjing asin oi puguh mecer lenci kalapa aja euy aduh amor lolong nah sia teh seuri atuh hare-hare we sia da geus ngadenge oh paingan tuh
punya yang nganggeuskeun masjid euy. Di mana? Oh syukur atuh. Syukur kakirangna ini teh duh. Uing jadi panitia pangwangunan masjid. Naon anu kurang je? Kenteng can aya je. Bata. Can ngadeg atuh acan. Ai keusik, aya keusik mangan beulieun. Sabaraha tumak tanahna ge can aya nu ngawakafkeun ieu teh. Si goblok eta. Ka mana we karep goblok? Iya anu make kedok agama aja ya. Jika na mobil make pangeras gini saja jalan mentaan sumbangan padahal lain ke masjid itu ke kemanehna we jorangan. Hidur akan nungcut. Ingat siapa anakna karena rempreng ya kabeh jeung nu mulus. Pentingnya beuceung aing subuh. Ulah kitu sia. Alah, itu dewa ka dieu, itu dewa ka dieu. Dah, sia. Kebeneran sia aing dek ngaliwet. Itu tinggali bawang beureumna aya hiji. Aing dianggap bawang beureum euy. Kanibal meureunnya. Dulurna Sumanto. Lain dewa sampean, lain. Tapi kaulah manusia aya tanu tukang sarua ya manusia kitu patut kaget aing aya manusia kitu bentelu beruk meureun teh mah aki dianggap beruk kayak beruk teh naon ai beruk teh remaja masa kini anu kasep ngarempereng abeh teh nyeri hate teuing atuh aing. Reka mana sampean? Aula rek nanyakeun aing nu ngaran Naga Persona, sona belah mana? Hah? Naga Persona di mana? Di mana teh? Naga Sari teh? Naga Persona ta eta nanyakeun junungan uing maksudna naon? Pokona kaula rek nepungan Naga Persona. Kaula can angeus urusan jeung manehna. Aya urusan naon jeung junungan aing? Pokona aya we. Yang nagih urang. Yang nagih. Jigana lamun dina doma mau reng-reng dan jelema kitu teh. Orai walang. Do yo orai kisi teras kana tuh najis anjing dia tadi gaji ah saha sampean ngaran kaula Gatot Kaca tadi jabang tutup kabel Gatot Kaca bunyi dari mau nggak menit diganti ngaranna teh. Maksud kaulah yang nepungan anu ngaran Naga Persona. Ieu kaulah patihna heula ieu. Naga Sakepu. Sampean Naga Sakepu ya dek naon? Lamun keukeuh ajeun maksa eta widadari dina harti hayang saling hareupan heula jeung Gatot Kaca. Jabang tutuka. Ngaranna teh Gatot Kaca. Gatot Kaca. Jabang tutuka Rincing Wesi. Rincing Wesi Kancing Jaya. Kancing Jaya Badalungan. Badalungan Surya Pringga. Surya Pringga Arimbi Suta. Arimbi Suta Bima Putra. Bima Putra Syamsuddin. Samsudin satu teh goblok teh
buah gelo nya jelema teu nu sia urang deui ma eleh daing oge aya ta anu tukang cepot Astra Jingga apun siapa yang sini kedua ya jadi hebat yang pada loba kene ame dahu can kapapai paing mus lamun kitu carana dek hayang saling harapan jeung pati sakepo tina negara kelikosi Haji Mulati tegal ya apakun wani marangaku rawani tadi ngapakulanang kulana jawios atuh Gusti ayo kampung wakul bulera Dewa Nita Jeger sia ayo sawios juga ku abdi we naon ieu buta kitu mun bolot urang teungeul matana geura sia montong ngajago ngomong coba bisi dibaheum gua aing goblok emang aing teh beunyeur maka dibaheum setan ulah ceungeun aing disebut beunyeur tong dihalangan ka cuman antep teh si goblok cuman pisan sok atuh aja sok ku agan tenggelan teh cuman hayo maju tah murid aing heulalanan eleh muridna tah guruna si beruk sia si samangka yo tekena ajar sia ayo anjir awak de tuas hoi hebat dulu woi Allah modal sia aduh ieu lah ayo Allah tuh ampun jabang cucuka ampun Allah tuh ampun jabang cucuka binatang anjir nyoon eta euy budak nepi ka kitu si Ronaldo gitu-gitu teuing eta tajongna dulu plug tak tang plus gol Roberto Carlos we gitu-gitu ting hebat dulu lah naon diamar ta euy boga pahlawan anu utama dulu bisa ngamah Jomantara angkatan udara jeung engkeuna ge Bagja cepot lah Bagja sumuhun ulah boga anak jadi pahlawan pikeun angkatan udara panjenengan gan lah naon reueus aing
ya saya jauh datang we anu marengan si Gatot Kaca sia tadi keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh alah ngenalkeun atuh saha ngaran maneh aing Purabaya nurutan Gatot Kaca ya hade tangaran Purabaya itu macak aing lamun boga anak dek ngaranna Ca ya ngaran si dewek mah halus wae euy ngalatege ujung mutu aya kitu anu peget beuki nyatu ih si goblok boga reboes kekepehan anu berwes kudu dipaehan aji cek aing jawa kasih berem ngalah cai kayak gitu anu berem bau cai goblok memang naik teh waduk ngalah tutut nah poho saja ngalah tutut meni loba naon urang Minang beda si adik teh rame gitu saja aing goblok wah euy gede teuing lawan teh ieu 17 ya so geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu pohang jawa anjing lain mulak hiji we tuh we tuh lain ngetrek ngetel liur euy marukan aku mah beda mana tukang ulinnya matak teh geblek duit oge aing mah tukang ulin tah we pusat ya pegang anjing goblok mah jengut sia aing teh deuleu tah we desak we itu we aduh euy labu ya meni atoh alah ngunaheun kitu eta seuri we desak si goblok we desak anjing jadi euy tetulus seuri da tetulus dah nyeri anjing alah we tah desak tuh jorang dia mah lain jorang goblok jabakan tahun jorok sih mah porno aksi cece lain meni gede gitu euy naon eta bobogaan meni gede gitu ya heuh anjing udah diurus kumaha teh ngurusna naon hayang gede gitu hayang mana gede hayang bener apa itu kapal terbang nah hayang gede tahun nanyakeun kapal terbang geus teh oh ya henteu nyaho syukur ya mah si goblok teh nyambung pisan hayang gede mah deuleu milu geus ka tentara naik kapal terus milu kana parasit ngagajeleng ti luhur maneh mah tong make parasit mawa we dudukuy maneh mah talian lain hayang gede dengekeun heula tuh dongengna prosesna dengekeun heula hayang gede mah
sanggeus da ngajilang tina kapal teh pan ngoleang bek ka handap ngagedean lain ngagedean pae haji kejina ambekeun euy hebat ya jelema teh usikna lamun ambek mah kita ngacapruk jurusna teh eueuh murkana aing nek kapancing meureun sok sialah orang pahina-hina orang pamek-amek lamun amek teh berarti eleh sok panyarekan-nyarekan yang aing si goreng patuh si aji si kurang ajar si bangsat si pegek si bukiti using si ketos si nongtot bool indungna jeung bapana eta teh jurig jarian mau amak aing sok maneheun walila aing mah ade teh cindekeun naon banyarekan aja ka indungeur kabeh-kabeh teh sia kapancing ameuk licik sia beuki cuah goblok ieu mah banyarekan da indungeur sok deui atuh sia si jiga karpet mulai jauh bawa beureum sia teh tuluy disiksik dipakai sabaraha tuluy dihakan ku aing ngeunah nya ngeunah tuluy keuneh ngeunah mah aduh teu ambek keneh mah sok maneheun bari hayang amek mah nyaho indung maneh nyaho ya indung aing mah nyaho dan ngalahirkeun aing tah sia biji teh lain tinu biasa tidak naon tidak bool bareng jeung cacing anjing ira teh ngomong teh eleh ambek eleh aduh aduh alah rame kieu ya jeung gelut mah aduh tong mulah dinya na tu anjing rada hadap jadi mulah dia dah eta alah goblok sia nu ngeunah aduh hatur nuhun tadi sia tadi hatur nuhun
menderita dulu kabunga jeung kabagjaan Gusti Bathara Kresna jeung Arjuna cenah nempo anak anu sakti kitu. Tak urang pertikeun kumaha dewek Gusti Bathara Kresna siling juragan Arjuna kumaha. Kumaha kuring lah cek si lain teh Raka Bathara semah katuran rawuh sok Yai Raka Bathara semah katuran rawuh kaulanun aduh Yai teh usaha ngengengna Yai ieu teh kaulanun kupun anak Gatot Kaca Yai kaulan ku Gatot Kaca laras sanes Gatot Subroto Gatot anu tiasa ngengengkeun ieu teh Tidan Lanud Sulaiman kitu kaulanun Bapa Dan Lanud ngahina wae sia teh maka aing teh. Budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa, dan karsa, yang diwariskan dari generasi ke generasi